dibutuhkeun ayana mubalig teh di mana-mana suara imam terbatas. Contoh, misalkan contoh ya, imam diharapkan imam ya, contoh anu berjamaah pinuh ka dieu ka tukang-tukang, bahkan kaburuan misalnya ya, suara imam teh seepna di mana, terakhir seepna di mana, misalkan pas di tihang eta teh tihang pang tukangna seep suara imam teh hartina anu kadieuna mah teu kadenge suara imam teh, tah maka cicingna si mubalig teh di dinya, cicingna mubalig teh di dinya, di mana terakhir seepna suara imam, tah karak eta ngaranna ihtija ileh, dibutuhkeun ayana mubalig, sunnah hukumna eta mubalig teh pikeun nganepikeun suara imam ka tukang anu teu kadenge. Mencek imam teh ruku Allahu akbar, cek mubalig pikeun ngadepikeun ka tukang Allahu akbar supaya nyarahkeun bahwa tos pindah rukun, tos ruku. Teu. Eta mubalig. Mafhumna kumaha lamun teu dibutuhkeun, seperti mana? Seperti imam sholatna make mikrofon atau imam sholatna make mikrofon maka dengi ka mana-mana geus teu kudu aya mubalig. Ieu sebenarnya mah tak kitu hukumna mubalig teh, hukum asalna mah ai sholatna make mikrofon mah, mikrofon mik nu leutik teh anu ditapalkeun dina ieu ya, dina kerah baju atanapi kadang di dieu dina naon, dina sirah. Ta mikrofon teh suarana teh gede teh, leutik-leutik oge. Lamun ngadehem teh nu make mikrofon ngadehem ngebeledug kadenge. Ai salat make mikrofon mah kadenge ka mana-mana tong goreng tibang ukur sawilayah masjid, nupikeun kaluar ka mana-mana ka tetangga ka masyarakat kadenge, geus teu kudu deui sebenarnya mah make mubalig. Kadang-kadang di orang mah moal tapi nya di kota ya, kota-kota sok lelegegan aci make mubalig segala. Padahal sholatna make mikrofon imamna, mik kadenge teu kudu eta mah geus teu kudu make mubalig. Kudu make mubalig sote ini tija lamun dibutuhkeun.